Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina ieu waktu urang bisa patepung deui dina diajar basa Sunda najan ngaliwatan media online nyaeta WhatsApp. Atuh samemeh diajar urang mimitian heula ku doa nya supaya urang diajar teh jadi ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yeuh pangeran abdi ishrah li lapangkeun pikeun abdi sadri dada abdi wa yassir li jeung gampangkeun pikeun abdi amri urusan abdi. Wahlul jeung pegatkeun 'uqdatam beungkeutan min lisani dina lisan abdi yafqahu jeung pahamkeun maranehna qauli kana eusi caritaan abdi. Insyaallah dina ieu waktu urang bakal diajar ngeunaan kawih. Insyaallah tadi tos dikeun dikirim ku Bapa nyaeta kawih anu judulna Pahlawan Toha nya. Eta rumpakana atawa kekecapanana. Tah satuluyna padaranana dina wangun PDF upama teu kabuka bisa di screenshot PDF-na Bapa ditepikeun deui. Sakitu heula ya. Bubuka ngeunaan kawih baca wae padaranana dina buku elektronik kelas 8 nyaeta pamekar basa, pamekar diajar basa Sunda. Lamun anu aya di perpustakaan nu dibagikeun aya keneh bisa dibaca oge nya. Lamun teu aya nyaeta wae anu disebar dina WhatsApp mangrupa PDF. Sakitu wae bubukana pelajari jawab pertanyaanana tulis dina buku catetan. Engke lamun geus dijawab pertanyaanana bisa di foto dikirimkeun ka Bapa langsung dijapri nya hasilna supaya henteu numpuk tugasna jadi nungtut dipeunteun langsung. Sakitunya pelajari nu aya dina buku jawab soalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.